Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok siji kelas 6 umur rumah ingin melaksanakan wawancara ka Ajeng di toko sebelah. Mugia Ajeng tiasa ngabagi pengalaman sareng informasi anu aya hubunganna sareng toko sebelah ieu. Naon anu ngajadikeun Anjeun memutuskeun pikeun muka usaha seblak? Awalna hobi masakna, terus seneng aja, seneng. Naon tingkat level lada seblak anu paling populer? Level saring level. Naon anu ngainspirasi Ajen pikeun ngajadikeun kate leutik minangka wadah seblak nalika disuguhkeun Supaya tingali estetik terus lucu gitu. Naon strategi Ajeng pikeun ningkatkeun penjualan? Hiji kualitas, terus rasa, terus sareng kebersihan. Mugia tiasa masihan tips pikeun nyieun seblak anu raos. Gula pelit bumbu, terus toppingna anu baru gitu, ulah nepi anu basi. Ipun waktosna toko seblak ieu muka sareng tutup. Bukana tabuh 10 ending nyampe tabuh 9 wengi. Mugia ada manfaatna, hatur nuhun kana waktona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.